jarang ayeuna kolot ayeuna budak di kuliah ke di dieu di ditu tuluy non teh ngokos telepon ku kolotna iraha nanya salatna tanya dengan seukur tuang cager kan gitu lain tuang cager kan gitu teh ditanya salat-salatna acan teh ditanya puasa wajib nah henteu ku urang teh kesalahan budak beribados boga gaduh rama masya Allah luar biasa Abu Yaki Muhyiddin diperhatikan dina agama na teka pamajikan teka budak beribados lamun masih ngagoler jam 5 jam 4 dialungkeun ka balong ibu budak ti budak jam 5 masih ngagoler di banjur ku caina ge lain ngabanjur dicipratkeun gayung mawa pur tadi gayung keukeuh kene isuk kana kos kitu di jiwing dialungkeun ka balong aya hiji budak awewe umur teh nya 8 tahunan lah umur awena teh gitu kan tah iya teh aya hiji ulama di desa eta teh ajengan urang mah nya peuting hiji peuting eta ajengan mimpi ari da impina teh sok eta ieu ajengan ningali bapak-bapak jeung ibu-ibu kumaha minta tulung ka ajengan Pak Ajengan, tulungan abdi, minta tulung minta pasangan suami istri minta tulung eta ajengan. Wah, dat udah ajengan. Iya teh saha? Ditrik tatanya di lemburna ai ecana eta teh. Heuh cik heneh ngantunkeun ke pasangan suami istri. Aduh minta tulung ka kami. Ngan ajengan mah apal. Cara nulungan indung bapa nu paling cepat adalah melalui budakna. Nah gitu di hadisna. Kok aja kan diteangan ada eta boga budak teu boga cenah istri ayeuna di mana tuh di loroku dulurna. Dong kapan budakna? Dong kapan teh diobrolan da udah masih alit keneh ningan budakna teh gitu kan awewe. Cariosane langsung teu seueur carios cepu ieu ajengan teh neng. Eneng hoyong teh ayeuna kan ibu ramah neng terus teu aya. Terus saya kakak Pak Kiai ayeuna anggap bapak neng. Gitu. Ku bapak ayeuna sok di pansihan jajan unggal di internet mun hoyong naon tinggal nyari wae ka bapak. Wah atuh. Bingah teh aceun hiapnya ku eta di buku ajengan ya naon ge. Ngancak ajengan teh bari jeung mere buku Iqra. Ngan ta ieu neng pasikeun buku Iqra. Tangan neng kada ngawas ka ustadah aya TPA unggal sore ngawas. Neng kada ngawas ka ditu. Unggal santen. Sangeup atuh. Kana aku ke Iqrana bekalana jajan ku ajengan teh. Da eta mah dina peutingna deui peuting harita ajengan ngimpi ningali indung bapana datang ka ajengan cenah bari jeung make mahkota baju hijau itu gembrepan ieu teh naon mutiara harum luar biasa make mahkota geus kitu ka ajengan teh hatur nuhun ajengan hatur nuhun subhanallah ari ajengan teh nya mah penasaran ajengan penasaran hayang nanya langsung aku mah dongengna ai kamari gosong itu kan wah iya kira-kira datang ayeuna panggil teh make mahkota make baju kawas kitu ku didongengkeun eta ku eta pasangan suami istri Pak Ajengan eta ku sabab putri kami ku Pak Ajengan di luar ngawas teh pas putri kami ngaji ali batasa Iqra can ngaji Fatihah kali ali batasa teh eta malaikat dongkap ka kami nyanak mahkota jeung rasukan ieu tuluy malaikat nyarios ka malaikat eta penjaga kubur di piurang kumangaran heup eureunkeun siksa anak geus beres angkat siksa anak bere nikmat eta jalma. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahilladzi qad a'tana al-hidayah lil iman wal islam lillah wa li jami'i rusulihi wa anbiya'ihi khasatan minhum habibuna wa qurratu a'yunina nabiyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim wa garim wa majid wa azim wa takarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahi abwabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah langkung dipayun para alim ulama, para kiai, para ajengan, para usad-usadahna, tokoh-tokoh agama di mana bae aya anu kalintang dimuliakeunana ku peribados oge kalintang wajibna urang sadayana ngamuliakeunana, terkhususna para guru tokoh-tokoh agama nu linggih di lembur di dieu nu janten sebab dugieuna iman Islam ka urang sadayana nu janten sebab dugieuna sadaya ajaran-ajaran junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka urang sadayana kalintang wajibna urang ngabungkeun marantenana oge ngadoakeun marantenana nu muga-muga guru-guru orang sadayana ku Allah subhanahu wa ta'ala dipaparinan panjang yuswa, aya dina kasehatan, aya dina kalancaran urusan dunia nami wa akhiratna. Moga-moga ku Allah dilimpahkeun keberkahan anak ilmuan anak urang sadayana, amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke itu hilap nu kalintang dimuliakeunana aparat pemerintahan setempat, tokoh-tokoh masyarakat, para kesepuhan di tempatan, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, para pemudi adik-adik, terkhususnya keluarga besar, pengantin, pamagat, Ananda Rifat, Sinarang keluarga besar, pengantin istri Ananda Nopi, nu kalintang dimuliakeun lagi kalintang didoakeun anak urang sadayana. Moga-moga ieu pengantin ku Allah Subhanahu wa taala sakumaha anu diajarkeun ku junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngalangkungan hadisna dina ngadoakeun pengantin junjunan ngajarkeun ka urang sadayana ngadoa ka Allah nyuhungkeun barokah kanggo pengantin sakumaha bahasa anu parantos populernya eta bahasa barokallah lakuma wa barokah alaikuma wa jama'a bainakuma fi khairin. Muga-muga barokah anu dimaksud ku junjunan sanes nu dimaksud ku urang, sanes nu dipikahoyong ku urang, tapi barokah anu dimaksud ku junjunan anu jelas-jelas istimewa, oke jelas-jelas luar biasa. Nah moga-moga ku Allah dilimpahkeun ka ieu pengantin, ya moga-moga ieu pengantin ku Allah Subhanahu wa taala dipaparinan rumah tangga anu sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga anu dikokohkeun keimanan keislamanana, Allah Subhanahu wa taala dipaparinan keturunan anu saroleh saroleha, amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah, alhamdulillah dina ieu saat ngalangkungan pangulem ti sahibul hajat urang sadayana tiasa ngariung dina riungan anu luar biasa istimewa. Istimewaana hiji
ieu teh riungan kawas kieu teh mangrupakeun bentuk kanyaah ti karuhun urang ti sepuh-sepuh urang sadayana. Naon sababna kieu? Di mana urang ninggal kana sisi agama, sisi syariat. Di mana aya jalmi lebet kana daerah pernikahan atau hitanan contohna. Tidinya aya nu namina walimah disunnahkeun ngadamel walimah hukumna sunnah. Terus ari walimah non hartosna walimah lamun ninggal kana fikih mah penjelasanna. Hartosna walimah teh adalah tuangan anu disuguhkeun. Eta hartosna walimah urang lamun acara nikahan hitanan sok aya tuangan tah eta nu disebut walimah. Ngan karuhun urang teh kieu nya. Lamun saukur ninggal kana sisi arti walimah tuangan atuh da kebutuhan urang teh lain saukur tua. Urang ayeuna ngundang masyarakat ngan saukur ngundang kanggo tuang mah nya paribahasaana ari tuangeun mah ngan sakalian. Teras sedangkan permasalahan dina kahirupan anak luar biasa seueurna. Oge permasalahan dina kahirupan anak sanes saukur anu berkaitan sareng patuangan. Seseueurna mah lain eta. Sanaos ayeuna oge permasalahan berkaitan jeung patuangan eta adalah salah sawios masalah dina kahirupan urang. Da kumargi kitu karuhun urang banget nyaah ayeuna tinggal komo nilik-nilik kana akhir zaman. Ayeuna urang tos lebet kana akhir zaman anu diisyaratkeun ku junjunan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dina hadisna badiru bil a'mali fitanan kakito ilaili mudlim. Junjunan nganasehatan ka para sahabatna oge ka sadaya umatna aranjeun kabeh kedah buru-buru ngalakonan amal soleh keur nying hareupan fitnah. Anu ieu fitnah teh laksana peuting anu gelap gulita saking bahayana. Nyieun poek we ngaran peuting mah poek. Tuli ayeuna ngaran urang di tempat anu poe kinten-kinten bakal katinggal moal ayeuna di mana aya liang atau henteuna moal. Tuli di mana geus poe mah kan teu apal jalan. Ka mana ngaranna oge poe. Junjunan masan isyarat engke bakal aya hiji fitnah. Di mana jelema teu poe. Artina moal apal jalan. Moal apal mana ayeuna jalan anu lurus, moal apal ayeuna mana jalan anu mulus moal. Tuluy kumaha dampakna cek junjunan yusbihu minkum mu'minan ayum sikabira. Pagi mah eta ya jelema teh dina kayan iman ka pangeran. Ngan tatkala abus kana waktu sore, durasi waktu ngan 12 jam geus ngagilek imana jadi kafir eta jalma. Atau kumaha wa yumsika mu'minan sorena dina kayan iman eta jelema wa yusbihu kafira 12 jam ngagilek eta imana geus pindah jadi orang kafir eta jelema. Ieu fitnah anu banget bahaya. Tak urang ieu lamun dididik ditinggal ditelusuri kana hadis eta urang teh cek para ulama tos lebet kana masana. Naon sababna katinggal kusadayana. Dasa kedik malahan mah karawasan ku sadayana. Dasa eutik pagi mah iman ka pangeran, nah sore geus kupur deui ka pangeran. Sore iman ka pangeran, pagina geus kupur ka pangeran. Sanaos teu kupur secara hakikat tapi teu saeutik urang, teu sakali dengan kupur ka pangeran. Pagi mah percaya ka pangeran, ari sorena ragu eta jalma ka pangeran. Sore iman ka pangeran, subuhna ragu ka pangeran. Teu ragu eta ge kana kaayaan pangeran, ngan ragu kana pengaturan rezeki di pangeran. Kan eta teh ragu-ragu keneh sami. Tuluy ayeuna jalma teu saeutik pagi mah syukur ka Allah, nah sore geus kupur kana nikmati Allah. Ka urang teh geus lebet kana masa eta.
karena masa anu mana aya fitnah anu ngagilekeun iman urang durasi waktu 12 jam geus ngagilek iman. Takaruhun urang teh bangetnya ningali kana ayeuna urang gitu kan, terus lebet karena masa eta maka ngajieun we adat, dijieun adat diselipkeun di setiap aya acara walimah, bade walimah nikahan, bade walimah khitanan, selipkeun di dinya teh pangaosan penjelasan tentang agama supaya naon tah ieu teh mangrupakeun kebutuhan jalma, mangrupakeun kebutuhan sadaya makhluk Allah, terkhususnya ngebahas pernikahan. Tinggal kamu ngebahas pernikahan, catat agama adalah kebutuhan pokok. Jungjunan geus ngisyaratkeun dina hadisna. Ku jungjunan teh dibaca ya pernikahan teh rata-rata terjadi pernikahan hubungan laki-laki jeung istri kumaha rata-rata nu dipandang teh naon, alasanna naon. Jungjunan ngajelaskeun dina hadisna tunkahul mar'atu li arba'in. Tinggal jelema ceuk jungjunan rata-rata nikah teh alasanana mun ditelusuri ayeuna dikumpulkeun alasanna teh karena 4 perkara. Salah sahiji di antara 4. Naon hiji limaliha. Aya jelema nikah bahanna teh anu ditinggalina teh adalah hartana. Jadi di mana aya hartana, oh siap maju kana daerah pernikahan. Di mana teu aya hartana, aduh ampun paralun hapunten, kan gitu. Jadi tatkala lebat kana daerah pernikahan anu disiapkeun nu dipandang nyaeta naon? Harta. Eta nu pertama, golongan pertama. Golongan kedua aya li jamaliha nu ditinggalna fisikna. Pedah kasep, pedah geulis nu ditinggali teh nu disiapkeun keur kana daerah pernikahan teh ngan saukur kasepna jeung ngan saukur geulisna nu ditinggali teh fisikna we eta jalma. Ta eta golongan nu kadua. Nu katilu lina sabiha teu ningali budakna teu. Nu ditinggali kolotna. Ieu budak teh boga kolot, kolotna teh pejabat. Boga kolot teh jelema beunghar, pembisnis sukses. Teh eta mah nu ditinggali adalah nasabna kaluhurna. Eta macem nu katilu. Terakhir ceuk junjunan aya anu dipandang teh agamana. Karena eta jelema teh aya agamaan. Kumaha agama teh hiji agamana Islam. Tuluy ibadahna luar biasa. Tuluy imanna ka pangeran kuatna luar biasa. Kataatan ka pangeran nuturkeun kana sunnah-sunnah junjunan ala Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina 4 macam eta wasiat junjunan kumaha? Di mana orang lebat kana daerah pernikahan doa junjun fadfar bidzatiddin. Anjeun teh kudu jelema untung euy. Deu kawin teh kumaha jelema untung teh? Bidzatiddin. Kawin teh nu disiapkeun teh bahanna agama. Nu dipandang adalah naon cenah? Agama. Wa illa taribat tiada cinjunan. Di mana anu dipandangna lain agama, hartosna eueuh agamaan. Ngan saukur ditinggali hartana atau ngan saukur ditinggali kasepna, ngan saukur ditinggali geulisna, ngan saukur ditinggali luhurna, maka kumaha taribat tiada tingali cecungjunan. Kan urang teh kabangun rumah tangga lain. Imahna moal kabangun nu aya jadi debu hancur. Taribatnya bakal berdebu leungeun hidup. Hartosna moal kacampa-campa aja bangunanna moal. Nu kacepeng teh ngan saukur debuna. Lamun bahan nu disiapkeun dina pernikahan ngan saukur harta. Contohna ayeuna geus kabuktian. Kamali ku pangeran dibere corona. Teu birangan 2 tahun. Subhanallah cinggulutuk tak eta kahirupan jalma rumah tangga jalma malahan mah ditaros menuju ngobrol jeung Kementerian Agama adanya jeung KUA jeung ngobrol jeung KUA. Subhanallah angka perceraian luar biasa ageuna. Naon alasanna? Rata-rata alasanna karena harta. Dumatak aya paribahasa abang ada uang neng
sayang tidak ada uang abang punten tangan gitu. Lalu tinggal itu naon cenah harta. Ayeuna aya jalma ditinggal itu bisi pedah kaset jeung pedah geulis tingali ku urang baheula mah si Neng teh mojang di desa ieu istri nu paling geulis 10 tahun kemudian saha nu panggeulisna baheula mah sia teh laki-laki nu paling gagah baheula mah 10 tahun kemudian saha nu paling gagahna ningan kaset aya masana geulis aya masana nu matak lamun nu dipandangan saukur fisikna pantes atuh baheula mah dek ngagoler teh resep ningali pamajikan dek ngagoler teh resep tetap jeung salaki nah geus satahun kemudian keheul teu daek pahareup-hareup jeung salaki jeung pamajikan anu ditinggali teh lain pamajikanana anu ditinggali dengan TikTokna we gitu kan nu barening di dinya kan gitu lain pamajikan sarua teu daek keheul ningali salaki keheul ningali lagi hayang nonjokan gitu lain baheula urang teh ka salaki teh bangetnya unggal dek ngagoler teh masyaallah diusah eta salaki diusapan kararai isu teu da kumaha anu dipandangna padina ngan saugur fisikna leungit we fisikna maka bakal berpindah rumah tanggana kan gitu kena eta lamun nikah karena fisik hancur deui dengan rumah tanggana anu ningali nasabna nah alias kolotna ya aing ngaran kolot atuh bahasana geus kolot aya umurna aya saebna kirana di meunang geus maot kolotna kumaha caritana da ka mana eta nyantal eta jalma subhanallah hancur deui rumah tanggana teu aya deui wal hiji anu disiapkeun adalah agama. Nah kumaha lamun disiapkeun agama hiji ya disiapkeun agama bisi apa di mana anu disiapkeun adalah agama lebat kana daerah pernikahan ngabahas harta ayeuna ngabahas harta emang jelema nu aya agamaan teu bisa kitu neangan dunia emang jelema nu sok salat teu bisa gitu ayeuna bisnis emang ayeuna anu sok ngaji teu bisa gitu ayeuna gitu kan usaha kan bisa ayeuna di mana aya agamaan nya usaha kabeh ge bisa asa daek ngan ayeuna dibahas adalah di mana aya agamaan mah aya bedana hiji naon bedana masalah keyakinan ka Allah can tantu jelema neangan dunia tapi hatina percaya kanu ngagaduhan eta dunia beda itu jelema nu aya agamana hatina teh full uninga bahwa nu ngagaduhan alam semesta ieu saha Allah nu ngatur sagala rubina saha Allah di mana aya masalah tinggal nyantel ka saha Allah di mana aya masalah tinggal pasrahkeun ka saha tanu aya agama mah ngarti kana si eta tuluy di mana aya agamaan contoh ayeuna hartana anu ngaran harta mah sakapeung nambihan sakapeung ngirangan di mana nambihan syukur ka Allah nu aya agama mah di mana ngirangan kasabar kan gitu tuluy ngaranna rumah tangga moal salamina ayeuna gitu kan aya dina daerah lingkungan ayeuna anu menyenangkan terkadang aya nu namina cobaan tatkala menang nikmati Allah syukur menang cobaan ti Allah sabar kan gitu nu gaduh agama mah tapi enten gitu ayeuna masalah tina sisi fisik nu gaduh agama mah ayeuna tatkala nikah sanaos fisikna tos berubah ningali fisik pamajikan geus berubah kajenting da ngaran jalma mah moal salilana sanajan berubah ge tetep nyaah da eta kewajiban ti pangeran urang teh salaku salaki ningali fisik pamajikan teh geus rubah gitu kan teu matak jadi rubah tanggung jawab urang ka pamajikan keukeuh we ku urang teh pamajikan teh dibiayaan sagala rupana dibikanya naon sababna da ieu tanggung jawab urang kan urang aya agama tuluy dina agama diajarkeun gitu kan ku Allah kumaha tanggung jawab urang salaku salaki ngurus pamajikan kan gitu tuluy urang jadi pamajikan
ningali salaki ayeuna ripuh dan lain-lainna gitu kan. Da kusabab boga agama ngarti urang teh boga tanggung jawab di Allah maulaan kanu jadi salaki. Kajeun teuing salakina geus sekolah, kajeun teuing salakina geus teu bisa jalan ripuh bari jeung jalanan ge make tongkat. Da kewajiban urang selaku pamajikan ngaulaan salaki tah kitu saur agama kan gitu. Di mana aya agama tanda matak cek jeung junan di mana urang ngalangkah kana daerah pernikahan catat anu disiapkeun nu paling mendasar adalah agama. Dan ingat eta teh leres pisan di mana anu disiapkeun sanes agama hancur acak-acakan tuh pembisnis duitna kurang kumaha tapi masya Allah pabalatak jelema nu stres tuh pejabat tuh menteri pabalatak jelema nu stres lamun teu stres abus penjara kan gitu. Subhanallah eta teh gara-gara naon duitna aya jabatan aya namun dengan agama aja nu mata kade urang dina masalah agama kudu singsaka. Ia adalah penting nomor hiji dina kehidupan urang. Tongkat tipu ku rasa, tongkat tipu ku drama. Aya ayeuna hiji kelompok anu berusaha pedah nu ditinggalina adalah drama-drama de Korea drama naon anu ditinggalina masalah rasa. Tuluy kumaha keun bae beda agama kawin dia teh jadi masalah. Aya jelema Islam kawin jeung non muslim, kawin jeung Kristen teu jadi masalah asal sesama suka. Engka di mana sesama suka kan bisa saling mengerti, tapi pemikiran salah. Naon sababna nganggap enteng urusan naon? Agama. Anggap enteng urusan ieu urang dina kahirupan urang lain diatur ku pedah suka lain pedah suka teu jadi masalah namun urang ngatur hirup ku pedah suka teu jadi masalah beh dituna engke LGBT ku urang bakal dilegalkeun. Naon sababna kan sarua suka lalaki jeung lalaki teu jadi masalah asalkan sesama suka awewe jeung awewe teu jadi masalah asalkan sesama suka beh dituna deui KUA bakal angkat tangan lieur anu datang ke kantor KUA lain jelema jeung jelema tapi jelema jeung domba bade naon ka dia abdi bade nikah mana pasanganna ieu nah jeung domba kan abdi suka kayak bisa sama suka datang KUA mau hayam di dinya kawin jeung naon lain hidup mah lain diatur ku pedah suka lain. Orang lamun ngatur hidup ku pedah suka kumaha kira lamun aya jelema suka resep ngadoliman urang nah deui tarima gitu urang kan suka eta teu bisa urang ngatur hidup lain ku pedah suka lain nu matak pangeran yeun aturan teh kitu tah ieu pentingna aga ngabatasi ayeuna kahidupan urang anu urang sok aya pemikiran anu di luar nalar sok aya perasaan anu di luar normal dibatasina kunaon ku aga tak itu banget penting terkhususnya dina kehidupan rumah tangga tinggal gue orang ayeuna dina kehidupan rumah tangga naon nu jadi hancur teh kurang ditidik-tidik oh ternyata ieu teh gara-gara agama kumaha agama teh hiji meureun masalah keimanan da abdi muslimnya oke catat eta muslimna tuluy kadua agama naon tina sisi kewajiban naon kewajiban teh hiji salat 5 waktu. Iya teh nu matak rusak rumah tangga orang teh naon sih nu matak urang teh can manggihan katenangan dina rumah tangga teh naon tingali ditingali teh ningan salat 5 waktuna teh dijaga ku urang tah eta ya. Nu matak hancur rumah tangga teh nu matak hese we urang ayeuna neangan katenangan teh eta oh bisa jadi salatna teu dilakonan sok atuh ayeuna mah salat 5 waktuna lakonan ku urang bangun agama di dalam rumah tangga orang tingali ayeuna diri orang tingali salaki orang salat 5 waktuna dijaga tingali pamajikan orang di mana dongkap waktu salat masih kulem digugahkeun ku urang akad diemutan neng ieu tos dongkap waktu salat nu tepat geurana tepat akad geurana tepat neng tuluy boga budak ku urang teh hudengkeun budak urang geus salat can jam
nggak sholat caneng. Tak bangun agama di rumah tangga orang. Peribados boga gaduh rama, masya Allah luar biasa. Abu Yaqi Muhyiddin diperhatikan dina agama na teka pamajikan teka budak. Peribados lamun masih ngagoler jam 5 jam 4 dialungkeun ka balong. Ibu budak ti budak jam 5 masih ngagoler di banjur ku caina ge lain ngabanjur dicipratkeun gayung mawa pur tadi gayung keukeuh kene isuk kana kos kitu dijiwing dialungkeun ka balong. Adi peribados pernah kelas 2 SD pernah eta ka kantun salat maghrib ka puleman kapangi kupun bapak bayangkeun disiksa tuluy diabuskeun ke pasaran ke tempat pasaran. Masa baca orang mal bener urusan dunia lamun urusan agama disepelekeun ke urang. Lamun hayang bener urusan dunia benerkeun urusan agama kan gitu. Tuluy malahan mae langgungna pun bapak mangadidik budak teh. Lain saukur sholat, lain saukur nu wajib plus nu sunah-sunahna. Udah badas mah unggal poe dididik pun bapak tibu budak ti SD sholawat kudu 1000. Tuluy zikir kudu 1000 unggal poe zikir nu sanadna ka Imam Ghazali Senin maca la haula wala quwata illa billahil aliyil 1000 kali. Tuluy Salasa ala masalah sandi Nabil Ummi 1000 kali. Tuluy Rabu astagfirullahaladzim 1000 kali. Kamis subhanallahadzim bihamdi 1000 kali. Jumat ya Allah 1000 kali. Sabtu la ilaha illallah 1000 kali. Minggu ya hayu qayyum 1000 kali. Unggal poe ti SD kene. Maghrib teh dipanggil ku puna bate mun peuting teh nya geus mah cacat lamun katinggalan teh dijewer nepi ka beureum tah cerik. Subhanallah. Dididik agama. Malahan mah peribadah sabada masantren di Malang, Jawa Timur 6 tahun. Lajeng sabada tidinya masantren di Kayaman, tapi peribadah dipanggil ku pun bapak. Ngobrol tiluan hari teh aya peribadah teh Sifa sareng Indila di kamar teh. Ieu pun bapak teh ngomong, jangan ngobrol ka bapak mah teu hariwang. Aranjeun kabeh jaga gede. Teu kawin. Jaga gede dek boga imah teu boga imah. Diharwankeun ku bapak mah jaga aranjeun kabeh di mana gede teu ma'rifat ka Allah, teu nyaho ka pangeran. Diharwankeun ku bapak mah eta. Yang diperhatikan teh adalah agama heula diperhatikan teh. Di mana geus aya agamanan make jeung kudu sieun sagala. Ayeuna anu ngabogaan dunia saisina pangeran. Anu ngatur kahirupan jalma pangeran, tuluy ayeuna anu dicekel pageuh ku urang agama pangeran kirana mah nya urang make jeung kudu sieun sagala. Jeung hareupan dunia. Kudu sieun sagala jeung hareupan rezeki da kabeh nu ngaturna pangeran urang ieu. Tuluy urang geus deukeut jeung pangeran mah kudu sieun sagala masalah rezeki. Sedangkeun nu ngaturna ge geus deukeut jeung urang. Nu ngaturna oge pangeran, tuluy pangeranna geus deukeut jeung urang kan gitu logikana. Tah ieu agama banget penting. Tak urang dina rumah tangga kade cepeng pageuh agama. Tuluy urang ka budak urang kudu perhatikeun agamana. Perhatikeun pendidikan agamana. Anu budak urang gitu kan tatkala diiditkeun ka dieu ka ditu tingali ku urang agamana. Dikuliahkeun ku urang teh telepon teh lain saukur ditanya kumaha tuangna dirinya ulah. Ai ngaran tuang mah cek budak teh kudu dibejaan ge dahar budak mah ya. Itu kan teu kudu ditanya eta. Tanya ku urang, "Jang, neng ari didinya salatna kumaha?" gitu. Salatna kumaha kadenya eta salat. Subhanallah. Da jarang ayeuna kolot ayeuna budak dikuliahkeun di dieu di ditu tuluy naon teh ngokos, telepon ku kolotna, "Iraha nanya salatna?" Tanya dengan saukur tuang, cager kan gitu lain. Tuang cager kan gitu teh ditanya salat-salatna acan. Teh ditanya puasa wajib nah henteu ku urang. Teh kasalahan urang. Nu lempar hadieu teh ditinggali didikanana ku urang teh. Didinya teh kuliah teh kumaha akidahna? Apakah akidahna sarua ahli akidah ahli sunnah wal jamaah anu ngikuti kana Quran, ngikuti kana hadis sesuai pemahaman anu sahih?
Ataukah ayeuna disakolahkeun budakna teh ayeuna ternyata di dinya akidah teh geus mortolak belakang jeung akidah ahli sunnah wal jamaah anu saeutik-saeutik dibid'ahkeun saeutik-saeutik disesatkeun balik eta budak ka lemburna geus balik ka lemburna teh kolotna sorangan dianggap sesat paeh maut kolotna teu daek ngaziarah-ziarahan acan kolotna naon sababna teu meunang ziarah teh hukumna musyrik teh catet eta teh ngahukuman ziarah ka kolotna eta teh ziarah kolotna teu meunang musyrik cenah teh bayangkeun ku urang deuk miharep naon ti budak urang lamun kawas kitu batur-batur menang tabungan didoakeun ku budakna masya Allah ari urang teh didoakeun diziarah ge hanteu da bejana naon eta teh saha urang saha eta nyakolakeun akan urang teu diperhatikeun urang teu diperhatikeun masalah urusan akidah agama teu diperhatikeun disepelekeun ku urang cilaka urang maot abus ka jero kubur teh teu meunang nanaon aya kirana akidahna selamat ngan kusabab teu dikungsi dididik masalah agama teu disakolahkeun agamana maot teh urang tatkala maot budak urang teh datang ka kuburan urang teh aya ku ziarahna teu maca doa can teu maca yasin teu bisa maca Qur'ana datang ka kuburan urang teh ngan saukur mak bapak ade alhamdulillah tos kagaleuh mobil baru alhamdulillah ade tos gaduh bumi baru ngan saukur bebeja we laporan kawas kitu urang nu jero kuburna kira kumaha ngadengena nah si lain make jeung kudu laporan kawas kitu da moal mataku kumaha ka kuring kan gitu nuli parah nadi datang ka kuburan dengan saukur ceurik moh bapak abi nyeri hati moh bapak abi lieu cenah nah ari si lain urang keur hirup di dinya ngariripuh di dieu geus maot ge masih ngariripuh ka jero kuburna kan gitu nah dah kumaha atuh dadek maca Quran gitu bisa budakna dek maca Quran gitu bisa bale udah kusabab teu diperhatikeun urusan naon ningan karawas bisa rugina Gusti na abdi teh atuh baheula boga budak teh teu kungsi dididik agamana atuh teu bisa ngadidik atuh tinggal ku urang teh bikeun kanu bisa ngadidikna inditkeun ka sakola agama inditkeun ka pasantren ku urang bagja urang lamun boga budak ngarti agama tong boro bisa maca Quran beberebetan kata Al-Quran cacak budak ngaji we ayeuna untungna luar biasa di Jawa Timur nya Jawa Timur peribados dia langsung tino ieu di mualim nulis aya di Jawa Timur ngedongeng ieu mualim peribados di Jawa Timur teh aya hiji budak awewe umur teh nya 8 tahunan lah umur awena teh gitu kan tah ieu teh aya hiji ulama di desa eta teh ajengan urang mah peuting hiji peuting eta ajengan mimpi ari da impina teh sok eta ieu ajengan ningali bapak-bapak jeung ibu-ibu kumaha minta tulung ka ajengan Pak ajengan tulungan abdi minta tulung eta pasangan suami istri minta tulung eta ajengan wae jahat udang ajengan iya teh saha ditrikta tatanya di lomburna ai ecana eta teh heuh cik heneh ngantunkeun ke pasangan suami istri aduh minta tulung ka kami ngan ajengan mah apal cara nulungan indung bapa nu paling cepat adalah melalui budakna da gitu di hadisna ku ajengan diteangan ari eta boga budak teu boga cenah istri aya di mana tuh di loroku dulurna do kapan budakna do kapan teh di obrolan da udah mesti alit keneh ningan budakna teh gitu kan awewe cariosane langsung teu seueur carios cepu ieu ajengan teh eneng hoyong teh ayeuna kan ibu ramaneng tos teu aya tos aya kakak papa kiai ayeuna anggap bapak neng gitu ku bapak ayeuna sok dikupasihan jajan unggal di internet mun hoyong naon tinggal nyari wae ka bapak wah atuh bingah teh aceun hiapnya ku eta jeung ku ajengan hiap naon gitu ngancak ajengan teh bari jeung mere buku Iqra ngan ka ieu neng pasikeun buku Iqra tangan neng kada ngawas ka ustadah aya TPA unggal sore ngawas neng kada ngawas ka ditu unggal santen saha matuh cara aku ke Iqrana bekalana jajan ku ajengan teh da eta mah dina peutingna deui peuting harita
ajengan ngimpi ningali indung bapana datang ka ajengan cenah beureung jeung make mahkota baju hijau itu gembrepan itu naon mutiara itu harum luar biasa make mahkota geus kitu ka ajengan teh hatur nuhun ajengan hatur nuhun subhanallah ari ajengan teh nya mah penasaran ajengan penasaran hayang nanya langsung aku mah dongengna aya kamari gosong itu kan wah iya kira-kira datang ayeuna nu panggil teh make mahkota make baju kawas kitu ku didongengkeun eta ku eta sangan sami istri Pak ajengan eta ku sabab putri kami ku Pak ajengan di piwarang ngaos teh pas putri kami ngaji ali batasa ikro can ngaji pati akari ali batasa teh eta malaikat dongkap ka kami nyanak mahkota jeung rasukan ieu tuluy malaikat nyarios ka malaikat eta penjaga kubur di piwarang kumangaran heup eureunkeun siksaana geus beres angkat siksaana bere nikmat eta jalma gara-gara budak kami ngaji paling ngajina karek naon teh ikro bae boga budak ngaji ikro indung bapana di alam kuburna diangkat siksaanana tinggal komo boga budak sok ngaji Al-Qur'an tinggal komo boga budak katalah Al-Qur'an kan gitu tinggal komo boga budak katalah hadis katalah ilmu agama subhanallah tak iya untungna urang tatkala ngagaduhan putra anu sok tah eta teh putra sarekonya kudu aya agama tak urang teh bahan teh agama tak uih deui ayeuna sabada urang uninga bahwa bahan pokok dina kahirupan urang teh agama pertarosanana ari agama di ayeuna ku urang bade dipilarina kasaha urang teh bade ngabangun rumah tangga ngabangun karena ngabangun naon bahana agama kedah meserna ka mana kedah milari bahana agama teh di mana nya atuh moal nyetel da kabangun rumah tangga ayeuna neangan bahana ka pantai ternyata da kabangun rumah tangga bahana ka moal ya abdi teh ieu teh stresnya ku sabab abdi teh tara ka moal jadi ini teh ka moal hayang naon pres teh ari geus balik ti moal kumaha dongengna stres deui kan gitu lain urang teh kurang bahan agama ari neangan agama mah atuh kudu di tempatna saha ulama urang sabada uning penting na agama nu wayahna atuh da agama teh mah ujug-ujug jual aya we urang teh jual boga teu bisa nya kudu balanja heula ti saha ti ulama pangeran geus ngisyaratkeun dina kuna fasalu ahla dzikri in kuntum nanya ka ulama atuh datang di pangaosan para ulama nu matak cara ngabangun kahirupan sama denganna anu sakinah mawaddah warahmah kahirupan anu pinuh katenangan jalana adalah nyaketkeun diri ka saha ka ulama sering ruang dieu sareng saha ulama di mana geus teu daek ruang dieu jeung ulama teu daek ngahadiran majlis ulama tong miharep hirupna bakal sakinah mawaddah warahmah tong miharep hirupna bakal pinuh katenangan moal tenang di dinya nu matak dakwahna setan nu paling bahaya dakwahna setan adalah naon ngajauhkeun jelema ti saha ti ulama junjunan ngisyaratkeun dina hadisna sayati ala ummati zamanun yafirruna minal ulama wal fuqaha jeung junjunan tingali cenah kaya di akhir zaman loba umat kami anu kabur ti ulama teu daek urang rieu jeung ulama teu daek ngahadiran majlis ulama rutinan para ulama teu daek teh junjunan tingali fayabdalihimullah bisalasi baliyatin di mana jelema geus embung urang rieu jeung ulama teu daek ngaguru ka ulama maka ku pangeran bakal diturunkeun musibah 3 perkara ulaha yarfa'ullah al-barakata min kasbi nu kahiji ku Allah bakal diangkat barokah tina sakabeh usahana kajeun teuing usahana gede penghasilan sabulan 20 juta 30 juta bejana teu karasa duka ka mana nanya ka abdi teh gitu kan teu kirang penghasilan teh sabulan 5 juta sabulan 10 juta teu kirang perasaan tapi dah kumaha asa dipuji hirup teh catat didinya lain kurang duitna eueuh barokahna
lain kurang usahana teh aya barokah. Nama jeung barokahna bongan saja jauh ti ulama. Di mana geus jauh ti ulama moal aya barokah dina sakabeh usahana moal aya. Eta nu pertama, nu kadua yusallitullah alim sultanan dolima. Di mana jelema geus teu daek ruang riung jeung ulama, ngajohan ulama, ku pangeran bakal dikirim pemimpin anu dolim. Mere kabijakan-kabijakan anu ngaheureutkeun, nganyempitkeun atina. Nu katilu wal iyadu billahi min dzalik yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman. Di mana jelema geus kabur ti ulama, teu daek ruang riung jeung ulama, maotna ditakutkeun dohan junjunan teu mawa iman wal iyadu billahi min dzalik. Maotna dina kaayaan suul khatimah. Anu matak poinna mah penting. PR mah sama denganna keur urang, PR keur urang mah naon? Di mana hoyong sakinah mawaddah warahmah wayahna sama denganna kedah ruang riung sareng saha? Ulama. Dan ulama mah nu dibahasna lain masalah dunia lain masalah politik, nu dibahasna adalah masalah agama. Gitu. Da kudu sida. Tuluy ayeuna tong sok ayeuna katipu ku setan. Kumaha katipu ku setan? Da setan teh ya kasieun urang bahagia jadi ku setan. Kumaha carana umat ieu teh kabur ti ulama. Nu matak dina media-media teh loba dengan fitnah-fitnah ka ulama. Loba ngagorengkeun ulama. Ningali TikTok teh aya nu ngagorengkeun ulama, ningali FB aya nu ngagorengkeun ulama. Tak urang tong sok ninggal konten oge postingan nu karari itu ulah. Tong hayang apa? Tong pipiluana nyarioskeun ulama ari urang saha? Engkena bahaya. Di mana urang pipiluana engke leungit teh kepercayaan kaum ulama, di mana atuh urang engke bakal meunang jalan kasalamatan. Da moal aya deui iwah ti para ulama. Da jalan ti dinya gitu kan. Tanu matak tong sok ninggal postingan konten-konten anu ngagorengkeun para geus urang mah tong hoyong uninga nu bab kos kitu mah geus lah teu hayang apal. Urang mah ada mah ngaji teras, ada mah ibadah gitu kan. Tong piluaneun ngagorengkeun para ulama, da urang ge pinuh ku kagorengan. Tong loba fitnah-fitnah nu kawas kitu. Kada. Tong sok ninggal kawas kitu jeung tong sok hayang apa? Aya kerame ya gitu kan. Tong aya apa? Tong hayang apa? Soalnya ngotoran keimanan orang, fokus ke orang mau ibadah, fokus ya orang mau ngadamal kasayan ngerubah diri orang tak gitu. Moga-moga orang sadayana ku ngariungna dina ieu saat ku Allah Subhanahu wa taala sing dirobih sadaya kehidupan orang dayana. Anu tadina tebih ti Allah janten caket ayeuna mah sareng Allah. Anu tadina tebih ti junjunan janten caket sareng junjunanan. Anu tadina tebih ti para ulama ayeuna mah janten caket sareng para ulama. Moga-moga urang sadayana hadir dina ieu saat nu sadayana pada nyandak hajat masing-masing, gaduh hajat masing-masing dina atina dikabul ku Allah Subhanahu wa taala sadaya hajatna. Sadayana anu ngagaduhan paniatan masing-masing anu saya ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga sadayana dina ieu saat anu ngagaduhan masalah masing-masing dina kahirupanana dipaparinan solusi ku Allah atas setiap permasalahanana. Moga-moga urang sadayana hadir dina ieu saat anu atina ku Allah dipinuhan tadina pinuh ka susah ka gundah ka bingung ka sieun ku Allah diicalkeun atina diicalkeun ka susah ka bingungna dijanderkeun ati anu pinuh ku kebahagiaan, ati anu pinuh ku ketenangan, ati anu pinuh ku cahaya Allah oge cahaya Rasulna. Moga-moga urang sadayana anu pada uninga kumaha seueurna dosa urang, dosa alitna, dosa ageungna, nu karaos teu karaosna, dosa urang ka pangeranna, dosa urang ka sesama ciptaanana. Moga-moga ku Allah sing dibersihkeun tina sadaya dosana. Moga-moga diluhurkeun derajatna. Moga-moga urang sadayana diparanjangkeun yuswana, ditebihkeun tina musibah dunia, musibah agama, ditebihkeun tina sadaya penyakit zahir, penyakit batin, ditebihkeun tina sadaya wabah. Moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala rumah tanggana anu tadina hancur acak-acakan dibangun deui ku Allah, dijanengkeun rumah tangga anu kokoh ku katakoan keimanan kaislamanana, rumah tangga nu ngalahirkeun sakinah mawaddah warahmah dina lebet gana. Moga-moga ayeuna dina lebat rumah tangga urang
sadaya personilna, suamina, istrina, putrana, putuna, keluarga besar disarolehkeun ku Allah Subhanahu wa taala, dijantenkeun golongan jalmi anu bertakwa. Oke, pemimpin jalmi anu bertakwa. Moga-moga urang sadayana ku Allah Subhanahu wa taala anu hadir dina ieu saat dina diungan anu mulia, moga-moga ayeuna mah di sisa umur urang ayeuna ti kawit ayeuna dugi ngantunkeunana gerak-gerik urang, ucapan urang, langkah urang selalu aya dina jalan nu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala, kenging pertolongan Allah dina setiap langkahna. Moga-moga urang sadayana ngantunkeun dina kain husnul khatimah, ngantunkeun dina kaya nyadak iman, nyadak Islam, lebet ka jero kubur, kenging nikmat kubur, ditebihkeun dina siksa kubur, kaluar ti alam kubur, ti kawit ti alam mahsyar, di ka surga Allah Subhanahu wa taala. Urang keluarga urang jalmi nu dicintai ku urang, nu cinta ka urang, nu kenal ka urang, nu dikenal ku urang, nu bela ku urang, nu dibela ku urang, sakumaha dipaparinan kesempatan ku Allah tiasa ngariung sasarengan di alam dunia, mugia kapayuna tiasa ngariung di sawarga Allah Subhanahu wa taala, khususna sareng guru-guru urang oge sareng junjunan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin, bijisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bisyaril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli. Amin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Sagitu nu kapihatur teu pribados dina ieu saat. Mugia manfaat nan bae nu didugikeunana, oge hapuntenna tina samudaya kalepatan kaluputanana, oge hapuntenna ieu teh telat margi teu kauninga di jalan macet gitu kan, sugan teh moal macet teu uninga hila teu ngeuh ayeuna teh malam minggu macet, nah masya Allah gitu kan, jalan ka Garut hapuntenna nya sakedik telat sakedik atas urteng telatna. Abun tananya tawal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.